Ampun pan ini nih Haji, kemana beneran kita? Beneran itu daun serai ih. Lumayan dia tuh jaga ubar keset. Set poho hayam aing araya euy. Can ditempo can diparaban we kieu. Si Imron can datang kana we kieu deui. Si Denok ya. Si Bodas ya. Zat. Oh hiji euy. Si Geboy ka mana nya? Aduh aing ah. Gede dia teh hayam aing. Wah ya rumah dog ya. Si Imron waki macam datang nih wae pan si Kanil ke mana mah nanti. Nil. Kanil. Alau ieu wah Haji hawuna alus tinggal nungguan lauk na ya lauk hayam sugan ya kayak dipencit dek dipanggang na ieu Wah Haji. Alau naon si Wah Haji isuk-isuk geus gogoroan wae meni okos naon isuk-isuk gogoroan. Aduh, aing kaborangan teh kieu ye kuat. Burang breng-brong rariweuh teh kararae tugu ge garatihan nih aduh. Aing ji atuh sabar ji. Aduh, aing wayahna ye kaborangan. Kaborangan geus sakala udud pan. Aing ampun ji, kadang ji. Nil. Nil. Mana Nil? Digorohan tinggal cicing wae. Naon? Hayam itu leung cicing. Anu mana? Si Geboy. Si Geboy. Alus ngaranna Geboy hayam. Jadi sok jangan coba si Imron gue bicara tangan. Wah, kapan si Imron? Oh nyawa tuh can nempo ye ge Coba tangan. Bisi aya nu madog, hayam aing buset eta geus gede. Lumayan saya hargaan. Jangan. Alau wajib mah ngaran hayam teh meuni alus. Si Geboy meuni okos randa teh anu bude. Alau aing Boy, Geboy. Alau si Geboy leungit ieu mah. Alau Boy. Geboy. Mana di mana Geboy? Ieu aing mun teu kapanggih pasti dicarekan Wah Haji ieu mah ye. Jaba Mang Imron eueuh deui kaberangan kasiangan Mang Imron. Kege dicarekan Wah Haji Mang Imron mah. Boy. Kemana si Geboy teh deui? Alau aing atuh dengan aing sudah naon sih? Wah, rariweuh aing kaborangan teh keur neangan naon sih Kanil? Neangan hayam si Geboy. Duh, aing mun buru-buru aing jalan tukang ieu. Teu naon aja di tukang? Titah neangan hayam ku Wah Haji si Geboy na leungit. Buset, ting aing si Geboy na leungit. Heeh. Di mana emang Wah Haji na kitu? Nah itu deket kandang hayam. Aing nanyakeun teh tadi. Nanyakeun ka mana cenah Mang Imron? Aing kaborangan ieu. Nyamun Mang Imron kaberangan kasiangan nya. Aduh. Alah aing Aduh, aing mah urang teangan atuh ayo. Kayu atuh. Duh, aing si Geboy teh rupa-rupa wae. Boy. Di mana? Anjing si Mamal bisa Ya tuh Si Mamal bisa nu grup nae buru. Geboy, di mana si Geboy? Alau Geboy leungit terus tadinya teh terus. Kemana? Tadinya Geboy, alau aingnya. Si Geboy batura ditutup mah. Suka teh iya si Geboy pada sarua bodas si Geboy. Heeh. Duh, areureun buru. Enggak, carekan Wah Haji ieu mah. Aya Haji. Buru-buru bang eta kurung hareureun lah itu deh. Mana si Kanil teh nya? Itulah itu. Wah, gadag si Imron datang kaburangan. Kalau ngajakan heureuy di tangan hayam si Kanil ku aing. Beak si Imron. Imron. Ulah areureun dah bukan aya Haji dah. Imron. An Pak Haji, duh, hampura ieu kaberangan dah. Kaberangan sia. Dibang jelema mararat kaberangan. Udang ti subuh, salat subuh batur mah. Wae ke karakudang. Beuh siap aing kailan mah da. Kanil. Sia antara aing mendingan ge ka pasar urang meuli rujakeun. Keun si Imron neangan hayam mah. Awas si Imron butuh kapanggih si Geboy aing tah. Meni kondinya nya ati leuleuk ayeuna geus gede kala eueuh. Oh dah, enggak bakal. Teangan pengen ge mau jauh ieu atuh. Heuh, kudu kapanggih lamun teu kapanggih siap aing dijejak aing tincak na ya keneh. Si Kanil hese newakna sorangan mah. Kanil ditahan aing ke pasar meuli rujakeun.
rujakeun buah. Buah mata sia somplak. Jakeun pandaringan rujakeun. Apal tuh sia? Nya apa atuh Haji? Jakeun meuleuman meureun mata kitu ge. Lah apa sih eta meuleuman? Meuleuman hulu sia ku aing di beuleuman teh ku aing cenah tutung. Alau Mang Imron dek di beuleman. Duh, sama atuh aing cilaka ku Haji teh. Duh, aing hayu bantuan nyangan eta. Nyangan si Geboy. Aya tuh. Ulah si kanina ku aing diajak ka pasar. Siapa sorangan yang si Geboy nya? Duh, aing saya mah ka pasar Nil ngeunah. Nil. Keuna si Imron sorangan. Duh, awas kurungna. Nya tuh. Alau Awas ya untuk kapang kita. Teangan si Geboy. Ayo. Duh, aing Haji segala sekali dibawa ke pasar doi. Tumben. Haji segala ke pasar. Ke pasar ke mana Haji? Yang nyasap kadinya lah. Aing kebagian weh si Geboy mah. Si hayam teh pusing ya. Asal urusan jeung Haji ge. Wah hayam rigo. Odar we Haji, aing pusing ah. Heuh, aya di teangan kumaha? Geboy. Nyawa usaha deui ya, nyawa anggeus ayeuna mah. Karambana ge ieu si Janggol. Rusak deui. Coba asihana can diterapkeun. Si ceblak si kaliwak-wak si entut pelem. Teh hareup eta teh gigir eta. Cepret hehe wah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Janggol. Ampun ditinjakan remna ge Allah. Ayam teh entot. Tahu Pak Ari sugan boga tah belah kidul ayamna. Bangkok. Oh, Bangkok kan mahal. tuh. Mana mah kudu diadukeun. Ampunnya. Adukeun jeung budak sugan. Aduh, kemana deui atuh ieu? Motor teh eueuh preman acan deui. Gagal ieu mah usaha pos ieu mah. Capek aing. Segala kolektor. Ieu nu poe kolektor kudu dikarambahan. Kamana ibu gaya mah na. Het mulus ya barang nama ya. Cocok ya. Diongkon kuenya Sarkim. Janggol sia kosong kene deh aing mah. Buka mana atuh ieu? Dijabir si Sarkim Masihana koin kot muruluk. Jadi pasang-pasangkeun. Dilatih peres kan dia mah. Jadi camplang ah. Aduh. Adi langsam pun belak aing sih mah. Itu si yang gua itu si Denok di bawah usahana teh. Hat aing mah. Bensin juga nutup. Wah, saat bensin ieu mah. Aduh, aing ah. Ieu usaha nu geus karalang kuriling meni. Oh, bisa anu nembongan hiji oge. Bandar hewan ya. Bandar hewan anyar ya. Naon ieu kunaon ieu? Bandar hewan. Modar motor aing ah. Modar. Oh. Nyobek ieu nu sugan bahan bakuna. Bangun sehat kene motor. Sehat kene. 5 lawe dae ge 5 lawe. Buset ujug ditawar wae buain jangan entog. Oh nangan entog. Heeh. Ih, saganguskeun entog barau. Gampang Bang entog mah. Kosong kene karamus ya mah kalana war motor. Lah ini rada resep oge ya ka motor ya. Buset imah tibang bodina doang goreng jika nanti imah.
Tadi kadangnya nama mesin nama masih kena jempling. Sia mah. Ini neangan entuk kalah nawar motor ku masih. Anya urusan teh. Lain ya ras sepeda ya. Mesinnya soalnya ya masih kena rencep. Modar ya mah jadi sok tara percaya. Ah gampang ya mah tuh Bang digantiin doang karburator ya. Karburator semua yang ngomong balelo itu bentes. Paling gepego atuh nu kieu mah tuh. Geus 5 lawe lah dicokot lah. Turunkeun ka rambana. Masih urusan tanya urusan hewan kalkat motor anu rek dibeli. Gampang tibang hewan mah. Sakira riweuna sagala nguruskeun hewan. Yo. Aing mah. Uing loba peluang hewan mah. Di mana? Ayang ke uing nu neangan, bangsa entog, meri. Soang ge loba di uing mah. Lamun sia mawa karamba ieu mah katurut ieu emang ieu mah geus sajodo jeung aing ieu mah. Bangsa jodoh geus acak-acakan kieu geuning karambana ge. Emang ti leuleuk ieu mah jeung aing di sambarang mirintis. Nya mirintis teh mah geus barau bangke ah. Beujana ganti ieu. Nya ieu mah kari untungna malulun cak aing oge. Ih, keneh heula eta mah ieu motor kumaha ieu? Aing masih aduh sisar ki mah mah. Mulus kayana ieu motorna mah euy. Aing teh ngajual motor ieu belegug. Yo, ayeuna mah kieu wae Mang Tumen. Karamba pindahkeun ka motor uing ya. Tibang masalah hewan mah, uing mah gampang tibang masalah hewan mun ku harare teh. Tah motor ayeuna uruskeun tibang deuh paling ingat benar-benar ieu mah. Beak atuh 2 lawe mah kading nyadorongkeun heula ka bengkel, ipindahkeun ka nu uing heula. Sisar ki masuk. Uing nu neangan geus. Aneh aing nya. Ku harare Mun semengene. bisa mawana kos kieu. Wah, kudu kieu mah nyerepet uing atuh. Geus cepet-cepetan heula. Tuh, aing mah sakaya tuh. Ieu soalna harare sih tibang Hat, aing sana kawadal ku sisar ki mah ieu mah. Dan main mah ada bisaan. Kena usaha teh kana hewanan teh. Power doang ge kita motor bures karamba aing eueuh. jadi ngedumul aja di bang karamba sagede kieu nyopi nu we sore oge ieu mah. Oh, usah satuan lain. Kurun tah. Goblok Geus jaman. langsung pindahkeun. Tuh kata. Nahan ieu negara rakyat kieu. Hanya mau paham sia mah. Lomba tengcam geredahan emang. Konangan geus lain beberapa Mun kali. wadahan banteng ieu mun para raga. Bisa Muni set ieu ka mana mun ieu kuning. Aing aya rupa bodoh tapi belegug Nah, langsung pindahkeun tong loba omong. Tibang masalah karamba diurus-urus. Gampang wae tibang hewan mah. Ngopi nu we. Ayo, ayam jangkol. jeung biul na ieu pari nu teh. Ya, usaha jeung sisar kieu ka ditu. Het aing kudu sing peurih nya. Langsung adi Sarki mah beda jelemana. Soalna hampir pinuh ieu sare oge. Geus ayo, geura pinuhun ku entog ku hayam naon eh. Saulah biul we. Biul ge diijikeun lah. Oh, ayo, campur geus lah. Atuh. Ayo. Wah, siapa? Cek aing mau angkat turun siapa? Petan, mangga petan ieu kabur gasa kabur. Kabur. Kabur gasna astagfirullahalazim. Ya mah. Astagfirullahalazim mangkeun kuat. Lain ditahan gasna. Udah kena tuh. Kabur. Bukan teh. Naon kabur sia. Kegali pegannya kosong kena ge nya. Cek aing ge teu saumur. Lain Iya. untuna badag. Untuna bareng. Astagfirullahalazim. Kadena teh nabrak. Sampai lah eta. Jangkol lain. Dorong lah mangga dorong. Dorong. Yang ge kudu saumur ieu mah. Gua lepasna. Bener masih sarkim di usaha teh. Karena si jangkol aing dibawa. Kata teu bener deh. Urung berak teh. Nyampekeun ka kolot. Cek aing ge si eta mah kudu saumur. Teu saumur ah, bari carang oge hese. Usaha mah usaha. Ini segala modal nih. Sugan we atuh. Jadi duit ieu ge keun modal oge ah. Yang penting boga duit aing. Mana entok? Entok, jaruan mau entok. Entok. Entok jauh we mau batangan jangkungan entok. Soang. Soang hayam mana hayam? Ayo, hayam jaruan. Mana ieu? Goreng-goreng di jalan teh meuni. Wah, iya ya. Mang Nali ya. Jigana bogeun sora eta tadi bogeun asa bogeun entok ya. Jualna lagi jual ya. Mang Nali.
Jawa apa Mang Nali? Kenaon eta? Mang Carkim. Aya naon, Mang? Bukunya rek meuli entong. Boga teh Mang Nali. Loba entok mah. Wah. Bara duit wanina. Pokoknya mah anu leutik, anu gede, anu satengah badan, geus gebug rata, 7 lawe lah, daek teu. Cuman 7 lawe mah wan pisan atuh Mang. Atuh tambahan atuh saparapat mah. Ada. Geus tambahan seutik. Sok aya. Jadi 75. Sok. nya. Siap. Oke, sore di teang deui. Siap ayo. 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 Ieu ngeureun hade neang ade nu saja na. Goblok teuing Mang Nali. Buset, aing ngomong jeung mana ngomong jeung Mang Nali mah meuni nyarari caream. Urung-urung teuing usaha meuni. Capek awak meuni capek sungut. Kok. Kabina-bina teuing eta Mang Nali. Ai kitu teh mah da heueuh mana teh entokna loba tuh da. Lumayan lah ai kitu teh mah. Buset teh. Marung jeung jalan teh hari sepalaur. Mang. Entok entok. Entok eueuh. Ayamnya eueuh deui. Soang mah boga mun soang. Sok mah boga soang. Ieu hajeun soang ge 2 mah. Kedeung soang ge kuneangan heula man ya. Aya ge hiji anu mana budak, Kim. Atuh eta mah liat atuh eta mah. Aya ge hiji nu mana budak doang. Atuh mah lain hayam manuk. Geus atuh ari eueuh mah, hayam mah eueuh meureun jeung entog. Ayeuna mah. Soang doang hijinya. Aya ge hiji nu mana budak. Engke soang mah dicokot deui sore. Di soalna bubur ya kudu kudu ka Karamba. Dibantu tong eta. Dan hajeun tong. Bubur ieu soalna aduh ampun teh. Ampun ayo. Ampun teh. Ayo nya. Ayo mangga. Ayo mangga sebentar lagi ayo. Buru dah jajan ke pasar teh atuh beli aing ngawal deui pisan. Alau ka pasar teu numpak motor. Wah haji mah. Nu segala motoran ambe sehat leumpang. Leuceuh wae. Aing gandong atuh. Alau kalau kita ngagandong mah. Alau haji aing yang digandong. Buset harare oge ieu nya neangan hewan. Buset teh, anas mah ieu disanggupan tadi. Nyawa rezeki mah malah daek mau Karamba. Meujeun geus sore deui. Ai tengah sopan ini kesangka bawa-bawa panan. Aduh, mana ya neangan ayam deui dah. Para kayak 14 ya. Atuh kudu asup ieu mah 40 mah. Nyanggupan apan pinu ya ka Mang Tumin. Aing. Ada lieur aing kos kieu mah ya. Pon teh. Ayo terus Ji, gogoyotan jeung dulur mah. Ala-alakur tak kitu. Kolot-kolot ge meuni kos budak ih. Iya, Sarkim. Naon cenah eta? Ngaso ieu neangan hewan neangan hayam. Ngaso ulah Ya ieu. hewan. Benaina mah tuh, jadi tukang Karamba di bandar hewan ini mah saya. Tah, gedung. Naon? Moal salah sia hayam aing leungit hiji yeuh. Hayam lagi can meunang. Wah, sia hayam aing hiji nya nilnya. Tuh si kanil nyahoun. Jadi sok maju. Hayam ku biul jadi nyahkeun ka urang Emang usum kene biul. Hanya biul atuh biul wa usumna ieu, bira perlu diternak ku saya biul mah. Jeung sama sok tarabiasa ayo ngadi lah. Hayu. Barang manten aing ka pasar. Ka pasar kos nu baroga duit we ka pasar. Poin popos yang Sarkim kadag Ya lain usum kiwari leumpang kene wae atuh. Ku burung-burung teuing eta Ki Haji. Tibang hayam leungit nyalakeun ka dewek. Atuh beuting aku biul ku bayawak pan. Rampun eta Ki Haji. Warina usum kiwari ke pasar masih kene leumpang. Teu arah rusum aing mah tak ararera. Padahal mah atuh ngahutang-hutang motor butut atuh. Wah, ampun Ki Haji beungar oge heueuh tuh da pelit. Bener cek si Imron. Ampun Ki Haji. Boy. Hare saya juga boy ego geus bueng di kebun. Regan kapanggil ku burung-burung teh teh hayam teh. Ngalusuk babi teh gitu kapanggil ku ditincakan di lahan mah dah. Waran mun
Duh, wah haji teh kulila ke pasar teh. Ilok balik na lempang. Terus asinya. Main si Geboy teh deh. Saya itu main sesuatu. Nah, Neng Iro yang nanyakan dia. Neng Iro. Gening A Imron. Nona. Nempo hayam tuh. Hayam haji. Si Geboy nu bodas dah. Ari pokoknya pusing ya. Ningali asan teh kamari di mamku biul. Buset dengan. Atuh mentak ludes neangan hayam ku cara atuh kumaha cari tanah haji. Ku burung-burung teuing. Buset dengan nuhun Neng Iro. Lamun teu beja Neng Iro mah buset dengan. Wat di kulibak di kebon ku babi-babi teung ieu mah kurung we. Wah, babi teh mah kata.